jeung si Dati, awas lamun ulin jeung si Dati mah geuningan sok bisi ka babawa eta resep K-pop geura ulah, awas lamun ulin jeung si Dati. Ulah sina nyamper ka dieu kitu. Si Lilis ayahnya asa kararaselnya di mata di tengah suka ayah ketemu si Lilis Itu juga si Dati. Nya si Dati mama buru nyumput enggak nya si Dati mau nyampur wae. Lilis Nya eta budak hayang we nyamper. Atuh boseneun eta budak asa hayang ka dieu. Kamana si Lilis? Cesi si Lilis. Kamananya ada sok nyumput antep si Dati mah cenah gegedor tuluy. Tapi baturung Lilis. Geus atuh cenah ka dieu. Bae we antep engke balik we antep heula we engke boseneun antep cenah gegedor. Lilis. Kalau geus jam 11 eta gegedor keneh ti jam 8. Antep boseneun eta budak. Esi menit tambah cantik tambah gelis. Teu aya ka warung na teh. Naon? Jauh pokona mah moal kapangi warungna oge jauh. Bade amang wios bade di antosan. Ada di antosanku mah bakal lami ka dina oge. Wios we saya tunggu. Enji gue geura uih we Dati mah. Atuh Cesi mah cantik. Buru we wios. Astagfirullah, enji gue geura uih Wios da bade di antosan. Ke uih na oge Lilis mah ge di warta salam geus uih mah. Wios da saur Lilis ge cenah antosan bieu teh. Nya sok atuh sok. Ka dieu heula. Makasih Cesi. Pangi padahal si mamanya tuh baik mah cenah ka dieu amang si Dati. Dati salik heula. Nuhun Cesi. Si merek masak heula can boga itu deungeuna keur si Lilis. Nya sok atuh Cesi. Kemananya si Lilis leuleuna teuing kah kesel. 15 menit kemudian. Teuingnya. Lama banget deh. Setengah jam kemudian. Lilis atuh kah kesel. 1 jam kemudian. Teuing kah kesel. Sapada nanas beteng kieu gara-gara tadi ngopi hulu panas di si mama. Alah kuat yang itu tuh. Mau asa-asa situ. Lah teu kuat. Bisa Cesi. Dati keur naon asa abrug-abrugan. Iya Cesi keur latihan balet. Ya wae. Bisa nih. Sekelepasan. Bau. Dari tadi aku dulu. Basa ieu teh kumaha abi di pamasakeun. Ih mending make baju nu karari itu wae. Asa pernah ningalian eta teh baju eta teh. Itu di mananya? Poho deui ieu teh. Dati hoyongnya. Ih, kenaon maliham baju nu karari itu. Lamun bade mah hayu aja abi sarang maser kana online. Kana online. Iya Online teh naon? Kana Lazaha. Lilis kamu teh nyikat. Ih, rakomo. Ih, nan bau kitu. Kali ewang aduh Lazaha.
Ibae we. Bita di sini apa kena acuk. Tah harus sedot. Ini gitu tuh. Sok atuh buka cing sok kumaha barang na atuh tina HP mah. Kala. Lilis emang bisa gitu tina HP barang na jol-jolan datang ke dia. Tiasa kan dicodkeun. Lilis atuh kumang kete barang na datang na ka di ujung bayarna di mana? Pan dicodkeun. Ari mana dicodkeun teh di naon? Dicodkeun teh dibayar teh jadi di dieu kan barang teh datang ka dieu, kayaknya dibayar teh di dieu. Astagfirullahaladzim ciga Mang Oyon gitu. Gitu we meureun ciga tukang kredit. Oh, tapi kumanya asal liur-liur gitu. Pokokna mah engke we nya ku Lilis pamilikeun hayang nu mana-mana mah engke ka dipesenkeun we ku Lilis. Yu Hampura Lilis tuh kahaja atau ngamang baud. Tah ieu yang yu, pokona mah yang baju-baju Korea we urang mah. Ieu meni loba bating atuh dati ciga anu. Ieu hiji. Iya yang yu si Lilis mah. Yang geus atuh Lilis rek balik heueuh. Ngaju atuh we uwi bisa kabur mama abi apa kan deui geura. Kela aya teu dagang lalaki di dinya. Atuh nya eueuh. Lah kok yang geus atuh. Hayu Lilis sok. Ning dati betua ka uwi. Heueuh. Nah, cek sih meni ngabohong si Lilis ditata dia aya di dieu mah. Kampret. Itu sopan, mantong ka dia deui we.